Aman nih dia. Nah, nu kieu mah. Di imah arek kudu di kieu teh. Pasti nyarekan. Jarum coklat geus nyarekan nu kieu. Gablog pamajikan teh. Pero yakin ni mah euy. Ampun, ini pedo-pedo tinggi mah euy. Tidak kusangka, tidak kuduga ini pedo kieu. Buat ngerebut gitu si gak ngadur bukan asa rupa-rupa tadi si akan karena mending ngerebung gitu. Akang lah kudu ting disumputkeun da geus katempo atuh. Di mana naon eta nu kitu? Barudak. Ah, bohong, mungkin nu barudak nempo naon eta? Naon kitu dang. Teh eta geuning disumputkeun naon nu kitu? Ieu naon nu kieu? Kan barudak eta. Nu saha? Si Romli. Ah, bohong, mungkin nu si Romi. Nah, mendingan mun heueuh mah ieu nu barudak make kudu di kebon nyumput sagala. Ayo memang reungit. Dai aya reungit mah pasti aya da ngaranna ge di kebon. Kan itu maksudnya naon make ngajedog di dinya singogo bari nyumput. Naon gitu atuh ieu teh meni kitu-kitu teh. Heuh naon? Mun heueuh mah ieu nu si Romli nah make kudu nyumput di imah ge ngajaran mah meureun bisa. Ada maneh-manenganan jarum coklat ge sok nyarekan ku menu kitu. Heuh pan anu ngajaran mah meureun batur, meureun pan meureun batur puguh. Mun nu sorangan kudu nyumput. Pan mah nu batur meureun akang. Ngomong anu saha ieu nu puguhna nu sorangan? Batur. Boga duit di mana? Nu batur. Batur. Urang boga duit di mana atuh? Pan Kenapa maneh make wae. nyumput? Hari nginyeu mah. Ini kan bisa rusak nu batur. Bohong ah. Ceklan. Lamun heueuh nu si Romli, tong kudu nyumput di imah ngajaran mah bisa. Aduh, maneh mah ngawur. Baur naon da meureun puguh. Heuh naon ieu teh atuh? Udud. Udud naon meuni Udud kieu? listrik. Kade sia ngabeledukeun na biwir. Lah atuh da maha eta mah atuh urang ge pan duitna harita ngajual eme. Ah, sia mah teu ucul geuning ngajual eme, pantesan eme eueuh. Pajar teh paeh cenah di leuweung dikubur. Akang, eta teh pan modal meureunnan. Akang, capcus. Ieu cia teh, Kang. Pun aing boga salaki dasar teu euceug. Dari dibelikeun kanu kitu eta ladang eme, pan nyaho eta teh jang modal ka sawah. Asa banget boga salaki ampun. Dasar ieu tadi teh. Enggak sudah. Tadi ieu da. Muradna. Aduh. Lagi apa ini tuh di kebun saya? Akang teh make kitu sagala ka saya teh. Jangan bilang akang. Tuan. Lagi ngapain di kebun saya? Enggak, lagi cari itu saya tadi teh kesini. Emang kenapa teh? Kunaon tuan teh make geus aya di tukangnya ngaganyol teh para rubuh gitu kan. Biasa punya saya nyampai hidup teh. Tuan tapi gak sopan. Bukan kesopan teh. Kan zaman sekarang lah. Aku begitu aja teh. Emang kenapa tuan kalau saya di sini begini? Iya lagi nyari apa atuh si teteh ini? Tadi teh saya teh megang sesuatu tapi nggak ada. Begitu teh lah. Udah terlanjur punya tuan udah kena punya teteh empuk. Apa sih? Mari kita ke situ dulu ke saung tuan yuk. Tuan masuk nggak sopan. Ayo.
nya puas ya dasar kamu dapat tuan teh Kabur. tuan belok das. Lagi ngapain lamun? Lagi apa teh? Lagi nongkrong sore-sore tuan. Oh, kebetulan sekali. Teteh punya uang gak di rumah? Emang mau ngapain nanyain uang? Kalau saya makan Bukan. hidup sendiri, mana punya Mau uang. gak kerja sama tuan di kebun? Kerja Bercocok-cocok begitu. mau atuh tuan. Iya. Berapa sehari? Sehari 60.000 kalau mau. Oh, kok tanya gebuk satuan? Gitu. Bukan teh. Tuan, jorok gitu ngomong teh. Terus sopan. Mumpung gak ada orang. Enggak. Gak mau atuh. Lah, masa gak mau zaman sekarang? Tang saya hidup sendiri. Tuan mah begitu. Saya bukan menghinakan teteh, tapi kan teteh butuh uang. Butuh uang tapi caranya gimana atuh Kang? Kerja Ya bener. kerja. Itu juga udah bener kerja. Enggak bener atuh ai kerja gitu mah. Kerja apaan gitu? Ngapain teteh? Gak ada kerjaan apa gitu? Teteh, ringas teteh janda. Ketemu tuan pasti begitu. Mentang-mentang saya jande tuan.